ya kita pajak kan ya. pajak. Kau bisa ngomong lah itu jadi. Sreuk deui bah. Sreuk deui. Dugcur. Gila, cuacana tidak menentu ya, sobat. Dugcur. Tuh, lihat si ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Mangkaning. Kali ini Mangkaning berada di Kampung Ciduging, Desa Tarunajaya, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Lihat suasana perkampungan ya, sobat. Di depan ada sawah. Ngisi teuing. Rem kan ada pohon rem. Bah, itu kan naon meleduk itu. Oh, bakar sampah. Nuhun. Teh unggal dinten. Sampah yang didinya ini yang bakar. Oh, Kalau makin parah mana? Aduh, awatas bahnya. Terus lami itu bah di iya nak. Tak acan ya. Tak saya ingat abdi mah, bukan alit di itu di Ciduging. Pagawean teh lempang adi teh, sawah hungkul.
Da can aya nu kieu di. Heeh. Tahun sabaraha 80-an. Ponggur. Lapang abi mah belah wetaneun. Lamun belah ditu keneh mah orang mah didinya mah Aki Mudhari, Aki Madhawi. Ki Madahawi. Heeh. Belah dijual ayeuna. Oh. Belah ditu kan. Dekat di jalan pan di masjid terus maju saat itu. Namanya Abah saha? Saya Saya. Oh. baheula mah di pasar. Oh di pasar. Dekat mantik baheula. Tidur. Kanu naon Bah kepungkur? Mesti jadi guru. Oh guruan. Suri reab dulu dagang, pernah di bank. Heeh. Kanu naon wae di dia bajalmana hijau tihang. Halus. Oh hejot tihang teh. Daek kitu Bah. Segalanya, segala bisa. Kita ngomong. Rek muji emas, rek muji berlian, rek muji sapi. Nya. Ketebak we gitu. Kanu lawan wae dialami di Heeh. Tak model di nu dagang ya Bahnya. Sekolah ada jurusan ekonomi, fakultas ekonomi sudah tingkat 2. Kumaha dagang. Ya model di nu dagang gitu tah pan urang teh meureun santena lah. Da meureunna ngandalkeun awak sorangan meureunannya Bahnya. Pan meureun model bumbu lah. Kasarna mah. Bumbu-bumbuna meureun. Ayo bah. Yang bumbu itu mah cepat dipaham. Dengan jadi dagangnya kelontongan Tapi mah warung biasa. Itu kelontongan ke warung. Sayuran. Sayuran. Kudu segala aya wae kayak si Roni depan 20 juta mah. Hebat. Kade. Oh. Manehna mah pan gas. Cai nyieun boga eta. Nges eta cai. Seminggu 2 kali kan. Hebat. Tuluy. Ayo loba rupana mah, tuluy ngagoreng. Gorengan. Tuluy bangsa Surabi di pasar jadi kabeh daek 5 balik. 5 balik. Hebat. Eta teh balanya teh si awewe lalaki. Duaan minangka nu maju. Urang itu waktu jeung si Jadol nu belah kidul. Nya. Maju di itu. Jadi aiku kumplit mah kabeh jelema teh datang ka dieu nya kitu ban. Jadi anu balanya teh rek nyiar anu ningali anu aya meuli sarupa teh jadi meuli 2-3 rupa aya anu. Jadi geus ka warung mah kabita we but ku kabeh. Jadi sakalian cenah di dieu kitu Bahnya. Kitu mah cuman eueuh. Sok eueuh sampai ya sama itu. Pada wali lewat wae. Ulah. Tulis servis. Ya, direk eta pajak kantor pajak. Bisa ngomong lah itu dari sana mana-mana. Jadi akhirnya teh nyaritakeun anu apa itu bisa ngomong. Bisa ngomong.